Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung pipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalayan rahmat sareng karuniana urang tiasa ngempel dina acara anu ditunggu saban taun. Shalawat serta salam teu hilap dilimpahkeun ka junjungan urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu karaos inovasi raramean otomotif tos lebet ka taun ka-10na. Unggal taun urang sok dipasihan kejutan anu menarik ka unggal pabrik otomotif boh ti jero sareng luar negeri. Urang nganuhunkeun yen unggal pabrik otomotif masih tiasa ngirim utusana pikeun dipidangkeun dina acara bergengsi ieu. Ibu-ibu sareng bapak-bapak anu dipikaresep dina acara taun ieu nyaeta urang tiasa ningali sadaya ampir unggal produsen maca conto atanapi prototipe kendaraan listrikan. Ieu tangtu hiji warta alus keur urang sadaya yen jaman kendaraan listrik tos katingali. Tungtungna abdi resmi muka inovasi kasaluruh dina otomotif sarta ngarasakeun Kecap sakitu biantara ti abdi hapunten baya aya kalepatan tina ucapan atanapi tina bahasa. Mugia kersa ngahapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.